Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun studi prada abdi kelas 11 Cipagelang. Sampurasun. Aku dipayun hayu orang panjatkeun puji sendara syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu ngapaskeun nikmat ora sadayana. Shalawat sareng salam mugi atas cucurang limpahkeun ka junjungan urang eta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina waktu saeuna simkuring pada masih asa diantara ngeunaan mendarikeun kabudayaan Sunda tinu jargon MPLS. Di zaman anu serba digital ieu, urang tiasa ngamanfaatkeun rupi-rupi alat atau teknologi kanggo menarikeun kabudayaan Sunda. Contohna tersuat pisan platform seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, sareng saja dina. Di masa new normal ieu, barudak zaman ayeuna henteu aneh upami nyerang TikTok. TikTok teh nyaeta aplikasi hiburan anu eusina rupi-rupi pisan, mulai di tutorial masak, dance, tips and trick, acting, dugikeun ka sarana siswa anu bade ngiringan MPLS. Selama pandemi ieu, TikTok jantan salah sawios aplikasi media sosial anu seueur dipensel. Barudak zaman ayeuna nggunakan aplikasi eta kanggo nyalurkeun kreativitas aranjeunna. Ayeuna aranapi kamari-kamari ieu nuju rame pisan siswa anu bade ngiringan MPLS malah jantan trending. Almira anjeunna ngadamel video anu eusina ngenalkeun dirina kieu cenah. Perkenalkan, nama saya Almira dari gugus 9 Tarak Takdung 2020. Tarak Takdung Pakurunten akak teh. Tah, anu jantan perhatusan masyarakat anu ningalina nyaeta jargon anu dianggena aya ucap Tarak Takdung anu mangrupa suara tina kendang, di mana kendang asalna tina kabudayaan Sunda. Teh eta wungkul ku TikTok teh aplikasi anu kasohor pisan. Konten Almira kayaknya perhatosan masyarakat anu aya di luar Jawa dugikeun ka luar negara. Salin suara kendang, masyarakat oge merhatoskeun ngeunaan hartos tina kecap patarunten anu dina budaya Sunda mah eta teh bentuk sopan santun masyarakatna. Ku ayeuna jargon anu aya di video Almira eta urang tiasa ngenalkeun kabudayaan Sunda sareng bahasana. Janten masyarakat anu aya di luar suku Sunda atanapi di luar provinsi Jawa sareng anu aya di luar negara kenal kana kendang sareng bahasa Sunda. Tah, eta tiasa dijantenkeun acuan kanggo urang sadayana supados langkung sumanget kanu ngenalkeun budaya Sunda ka masyarakat sanesna. Mun sakitu anu tiasa kusimkuring pihaturkeun, hayu urang sasarengan ngabudayakeun ngalestarikeun kabudayaan Sunda di zaman anu modern ieu. Hapunten kanu sagala kalepatan, hatur nuhun kanu sagala perhatosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.